Wilajeng siang sadayana papanggi kuring deui Davina Natalia Ismail dina warta panas ieu kalawan informasi sabenerna metong jeung dipercaya. Upami anjeun ninggali kahirupan pangusaha atanapi seniman sigana nikmat pisan janten anjeun hoyong tapi dangukeun anjeun nyarios aya hiji pangusaha anu tersangka ngorupsi timah. Nalika ngabahas korupsi, emut kana kasus anu geus beredar anyar-anyar ieu bener-bener ngahebohkan masyarakat. Utamana saenggeus salaki Sandra Dewi Harvey Moise kalibet kasus korupsi timah di wewengkon izin usaha pertambangan PT Timah Tbk Bangka Belitung di tahun 2015 nepi ka tahun 2022 anu ngarupsi timah jumlahna 270 triliun kalibet sarta jadi tersangka eta pengkorupsian. Masyarakat nyarios henteu nyangka eta tiasa ditetapkan jadi tersangka. Anjeunna ge nyarios henteu nyangka bisa jadi salah sahiji jalma nu kalibet di 16 jalma anu aya hubunganna sareng kasus korupsi perdagangan timah. Anjeunna ditetapkeun jadi tersangka dinten Rebo 2703/2024. Harvey nyaeta salaku pajabat luhur di hiji pausahaan smelter timah swasta penggadena PT Refinet Bangka TIN. Dina hal ieu Harvey disangka atas ngahubungan MRPT alias RZ anu harita jadi direktur presiden PT Timah Tbk kalawan maksud pikeun nampung pertambangan timah ilegal di wewengkon izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk. Harvey jeung MRPT nyieun perjanjian rental pikeun nyewa parabot ngolah peleburan timah di wewengkon PT Timah Tbk ngalibetkeun 4 smelter swasta nyaeta PT SIP, CVVIP, PT SBS jeung PT TIN. Eta warta waktos ieu Abdi Davina Natalia Ismail pamit sareng pasrah.